loba pikiran dibebaskeun pikiran ulah tepikeun kalau ya sudah lama cek aing oge aya pocong aya pocong segala lama cenah pajarkeun teh padahal di mana di belakang saja dina bujur dina bujur eta mah tetangga bujur meureunnan lamun teh mah bener aya pocong ulah sieun pocong sabab banyak di alam modern kieu aya pocong aya juri moal mungkin aya pocong bisa si ceplos zakon nak ada patut lain asa kedargaan aing asa dihina aing pocong kurang ajar ai si dawa lama kapaehan pocong sieun ari ieu pocong sieun ku aing nah aing anu siga pocong siga aing nu leuwih goreng ti pocong gitu urang tanya ku aing mah sia kagok ku aing mah mumpung aya Pak Ustad urang riungkeun hadieu sia cong hadieu sia aduh ampun mah ampun tengenah aing sia teu komitmen pisan sia jadi pocong teh cara milu latihan mah deuke aing sieun ku sia nah jadi sia ku aing aing mah teh malaikat lain aing mah jelema sugan teh malaikat lain beuna sarua benauna jeung malaikat aing mah jelema lain mun sieun teh mun aing manukana aing beunang malaikat beunang aduh ampun teh diuk sia diuk maneh tadi bawa batur roan batur maneh ka dieu kagok sia ku aing diriungkeun ku aya Pak Ustad sia aing salaku manusia asa diheureuikeun sia kunaon pangna maneh sieun ku aing ari maneh teh nusuk nagihan pake emok teh lain sia oda urang mah sieun aing mah aya pake emok teh meunang eueuh oge kiabon mah teh aing mah sieun ningali jelema eta teh ai sugan teh pake emok lain maneh teh lain aing mah sia kudu meureun mah aing kudu make motor Big Bodas ka dieuna bodas ya jadi curhat sih mah saya berjanji lain ya rek nanyakeun ye pangna maneh duaan teh paeh teh meureun aya sabab musabab anteunna atuh mah ieu teh pangna kuring jadi marakayangan kieu teh kuring teh aya asal muasalna aya sabab jeung sababna urang oge sarua pangna urang pun bumi teu ditampi ku jagat teu ditampa komo kudu maha kawasa sedih lamun dicaritakeun mah kitu aku sedih mah aduh bener
sedih teh. Cik. Ari maneh nu hareup ge sangaran teh. Ari kuring mah ngarankeun di dunya teh Agus. Agus ih. Tidak. Pangna maneh paeh jadi pocong kieu naon? Naon asal muasalna sabab musababna? Kieu mah kuring teh baheula teh pan keur ngora mah kuring teh jadi nayaga mah. Anak buah mangmak itu disapan. Hiji waktu kuring teh boga kabogoh kuring teh. Belahanan timah teh ngabohong, bohong majikan teh. Dek nabuh caritana padahal kuring teh nyatana rek apel. Kela. Boga kabogoh mimitina nya mah kuah kabogoh. Ari maotna kumaha? Ari maotna kuring teh pas harita malam minggu apel manggil apel. Pas kuring malam minggu apel ka manehna. Pas kuring keur apel datang salakina lumpat kuring ka dapur nyumput kana kulkas. Nah jadi kuring teh paeh teh katirisan. Oh ya baru aku mengertos. Jadi paeh teh katirisan sabab nyumput dina kulkas. Berarti si lain teh juring es kan? Iya bisa jadi Bang, bisa jadi. Ari maneh eta saurang deui saha ngaran? Abdi mah Dwiki. Ari pangna Dwiki yang dipocong dia kumaha? Kuring mah lemah jantung mah. Oh, lemah jantung. Nah, apa nggak bisa lemah jantung? Kuring terek ini gawe mah. Rek ngagrep kuring terek ini gawe pisan. Geus ini ka jalan tinggalkeun SIM di imah balik deui ka imah. Ari di imah pamajikan aya nu ngapelan. Atuh didinya pas kuring mukakeun lawang patok jantung kuring beunang hos kuring mah. Babarinya mau teh. Gila. Asa aya nu nyambung. Ari Agus mawan teh kunaon? Heuh kuring mah pan tadi teh katirisan nyumput dina kulkas paeh teh abi mah katirisan sabab aya salakina datang nyumput kuring teh ka dapur. Iya kitu si goblok teh. Buah si goblok teh iya. Mang tanyakeun mang apelna make motor naon kitu mah. Siap. Ari pas apel Agus make motor naon? Pas apel teh make motor Beat anu hideung. Iya si goblok teh benernya. Mang tanyakeun make sendal make sepatu mah. Siap. Ari pas apel Agus make sendal atau make sepatu? Make sepatu kelenci mah. Cocok si goblok teh ya sia. Aing teh pikeun ka jantungan goblok. Hei Juri. Pamane ge Juri. Juri paling ka dieu. Naon dari mana? Sia. Naon? Anu ngapelan pamajikan aing. Apaan tadi sia teh pan nyumput datang aing teh kana kulkas sia pada teh. Da salakina datang. Eta teh goblok pamajikan aing sia teh. Eta teh Sia ibu kendaraan ku aing.
Kadia Geus naon bunga kadia sabongkeun sia kadia sabarkeun ngara sampurna sia teh eueuh sampurna mah Samsung teh bae kadia naon atuh ari sia geus ngasaan pamajikan aing naon aya nu kadia sia jujur ka aing tuh pisan-pisan bohong sia usi sia bodohnya leutik tau bening geus goblok saeutik oge sia teh tuh Pak Ustad sia dosa eta teh watak modal lagi sia teh moal ditampar diterima ku jagat sia teh cing injek bakat cing lagi sia mah diterima jagat aku nah mungkin jangan gua oh pan ku jagat diterima ku Gusti Tritapi sia teh bener sia nu kaberat teh tuh pisan-pisan kadia sia kadia naon atuh lur tunggul kali tunggul lan gagang kali tunga eueuh duit eueuh pamajikan eueuh urang geus sia jai wah munga leuweut jeung aing sia munga ayo aduh oke mau jadi adeui we ampun kelakuan jurig mata ge ulah jurig teh kitu teh ampun teh eureunnan jadi jurig teh